Sumpahan urang teh keun ku aing disumpahan deui eta ngorolong sia bana sia. Moal mempan. Keun disumpahan sia bana ngagorolong puas. Hasa mele-mele amin. Duh, tepi wae ojek teh. Musingkeun, penumpang lah kamarana meureun. Ojek. Coba keliling ka lembur-lembur sugan we meunang penumpang lah. Pusing di dieu wae. Balik balanja, meni ojek acan. Ojek, akang ibu, bapak, ini ke aki-aki ojek sia teh. Ayo ojek. Aduh, aing mah tukang ojek teh. Tukang ojekna budak eta deui. Aing mah kadang sebel kene ka budak eta. Kamari ge urang kesel kene, sapeda bana mending ngagorolong didoakeun ka budak eta. Tapi bae lah da kumaha da. Ojek, ka dia. Betul. Anterkeun aing ka pasar Wates nya. Aduh, kasurupan yo. Saha eta saha? Saha ieu saha? Hayang naon? Aing hayang pais tai ucing. Mana ucing lagi goblok. Aya wah aing pusing di pasir loba ieu. Biasana ai ucing mah loba di pasir da. Nah, aya sia. Ayo. Ajeng geus garing lah ku aing. Aduh aing tinggal nean daun deui. Sobek deh. Terburu-buru teh. Iya. Musingkeun jurig teh koplok mentan lain daging. Tempe ke blakutek ke kayak ucing deh. Yo, pahit. Yo. Aing meni hese ngoer-ngoer. Ya mati isembung. Atuh kudu kumaha? Jurig ngagawekeun goblok yang nu haneut. Atuh kudu kumaha nu haneut teh? Layang nu haneut. Nah, sia aya ucing. Aneh-aneh
wae jurik mah katai kucing teh. Hese di tengah tuh. Kita modal. Si Ayu geura sayang. Modal sia teh nya. Modal atuh. Geura modal. Ayo. Nah, modal oge sia. Aduh aing teh euy. Guluh kuningan. Oke, naon ya? Jangan heula ieu. Daun. Aing ngebelaan. Yo haneut urang neangan ge. Masih modal ku aing korek-korek tah. Anu kasan ku sia. Nah, sanu hayang marina ge sok yo. Kasan Aing juri ngagawekeun aing, aing ucing rasana kumaha. Lu bauna ge hasem. Rasana ge kumaha ieu kana teh? Alabatan ini obat. Sing biasaan ku aing coba. Kumaha rasana budak? Ya pahit, ya asem, ya bau. Dihakan ku jelema ge teu ngeunah. Komo deui dihakan ku aing meureun. Mung aing mah. Ieu mah gawekeun aing juri. Tunggu siakeun. Ayeuna mah macam-macam jeung aing bawa ustad ka aing yo. Haraon mah tung. Kunaon? Kurungan urang duh. Aing lieur euy. Kunaon? Itu tukang kopi teh kasurupan nyawa ustad henteu. Wah, bener. Heeh. Aduh, aing keur dititah ku ibu negara. Geus susun heula ustad los lah. Geus tunggu. Urang nungguan itu beusin. Naon-naon heeh. Urang adi susun ustad ya. Udah. Enon ieu. Tukang kopi teh kasurupan itu di gang. Kasurupan. Bisa ngabaran teu? Itu bisa ngabaran mah euy. Terus anu bisa. Itu bae Kakang Rudi tuh. Bisa Kakang Rudi. Aku ayo bantuan tuh antar yuk. Bunga. Kunaon? Sieun jurik dah. Oh, sing kudu. Bukti ronda. Bunga di dua ya urang mah. Kakang Rudi. Benar. Bantuan itu karunya tukang kopi kasurupan. Di mana? Di gang. Jeung Mang Sinin karunya. Udah bisa ngubaran nih. Ayo bantuan. Ayo tungguan. Ayo. Atuh mereka di heula nya soalnya keur dititah. Oh, mangga negara militarasi. Heeh, mangga. Kedeung nya. Heeh, sok urang teh. Apa ustad geura dia dah. Tulungan aing pusing lah. Ayo. Baran, ustad. Sok. Aing mau. Can ditanya kehet. Aing Itu kumaha berarti na? Ya pokoknya mah cageurkeun lah, teu nyaho urang ge lah. Ieu cageurkeun tambahan. Tambahan apa majikan ngeunaheun. Hayu cageurkeun deui. Tuh, cageurkeun we. Bisa ieu. Aing mau. Arek keluar sorangan apa kumaha? Keluar moal. Aing mau. Kamu teh keluar jeung santai ya kuwi ngajeun. Keluar heuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo naon dia? Aduh, alhamdulillah sabar geuningan ceu. Ceu, mana ge ayeuna mah lobakeun istighfar, ulah loba ngalamun, salat. Oh, bener. Ya kan? Nyaho. Kalau tah kitu mana ge anu ngusakeun, pokona salat teh ulah poho. Wirid. Kawas gede. Balik. Rong bacan di Paraban. Amun. Lalu pangarit heula. Sosokan jadi ustad sia. Anak keur usum bah keur musim. Musim. Aduh. Beungeut sia. Ampun bahan.